Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah daramang mah. Abah oge Kang Kevin dugi kadanget ieu masih keneh tiasa nyarengan kanca ngeureuyeuh dongeng. Kamari rengse tunggara nu mawa bagja. Masih keneh aya ieu teh sambunganana. Kitu tah kanca muga we lah kanca wadia balad abah ramang sadayana. Abah alhamdulillah mangga kanca ieu teh sambungan tina tunggara nu mawa bagja anu jejerna teh birahi nu mawa pati. Rada meringkak oge nya ieu teh jejer teh. Kumaha tah. Nah urang cobian we. Kanca dangu kum wae kasadayana kanca-kanca abah sakuliah dunya. Anu masih keneh tetep milandep kana dongeng-dongeng heubeul. Ieu teh tahun 72 kanca nya. Mangga urang kawitan kancanya nyangakeun kanca birahi nu mawa pati biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka Ibu Hadijah ngagarendeng bari gape kana kantong dijingjing sarta dibawa ka dapur nuturkeun Ruswani. Sedengkeun Imas jeung Wiwin pada ranggem ku bungkusan. Dugi kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Mana segut Ruswandi. Wiwin bari ngareret ka lawang dapur. Nyerangkeun Ruswandi nuker ngagedig. Geus kitu kalacat Wiwin kana teras bareng jeung Imas. Biasa hayang kapake ku pidahwaneun. Iwan nyerengeh ret manehna ka Imas. Saha kitu pidahwaneun engkang teh? Wiwin nanyakeun bari ada rungah ringeuh. Can ngartieun bener atau utuna. Sugan saha cenah Yanti? Iwan kalah kamarik nanya ditujukan ka Imas. Duka ah. Imas ngajangilep. Jerat manehna miheulaan ketepas. Tapi leungeunna mah ngarawel heula kana pepeuteyan Wiwin. Jerotot nyiwit. Aduh. Nanti pepuh teuing. Aduh ngajameh ka teteh atuh ari Yanti. Wiwin ayeuna mah nyebutna nurutan Iwan. Glenyu manehna imut lucu ku ingkang rayi anu katodel mamarasna. Ayaan sugan mana kitu oge. Iwan ngahehe bari kalacat we katepas nuturkeun Imas. Kakara ku sakitu oge ku Iwan geus bisa dipaparah sanajan can pati bener. Yen katineung Ruswandi teh moal nepi kano gencang. Ukituna sajaroni ngumpul keneh di Cianjur teh ngahaja we. Imas dibere kabebasan cacampuran jeung Ruswandi babakuna mah supaya bisa katitenan anu leuwih jauh. Nepi ka mana hubunganana Imas jeung Ruswandi teh. Pikeun manehna mah moal ngahalang-halang
lamun Imas kudu ngarangkep ka Ruswandi. Eger mah benang disebutkeun sobat dalit, sapapait sama manis, tur nuges kanyahoan sakitu kabelaanana. Durug-durug kalakuan Ruswandi teh benang disebutkeun taya cawadeunana. Anas eta cenah ceuk Wiwin cirigih, eta mah teu bisa dipake ukuran. Eta mah sanyana ngan ukur panuduhan Wiwin anu didadasaran ku kate panujuanana. Dumeh Ruswandi mah gerecek, ari Iwan mah lungguh tara ngalobakeun pamolah. Ayeuna sanggeus Imas mindeng rerejengan jeung Ruswandi, bagi natrat we hatena bisa kakoreh. Yen Imas oge sarua pada neundeun katineung, beunang disebutkeun batu turun kesik naek. Ngan nu kari di pikiran teh, kumaha sikepna nu jadi inung bapa, nah kumaha loyogna, bakal nyaluyuan atawa moal. Tapi lamun seug ditenan kaayaan Ruswandi asa sageuy, upama teu sapuk jeung manehna, mun bisa disebut satahap mah pada santana. Geus cukup lilana aya di Cianjur, Iwan telegram ka Bogor, yen deuk ka Sukabumi. Memang kitu, taratahna juragan sastra kudu ngabejaan supaya dipapageun ku mobil. Atuh tekung sila geruduh we, supir Asdi ngarongheap ka Cianjur, bari mawa mobil. Ti Bogor mah bareng ngan juragan sastra sarimit mah nyarimpang heula ka Pasoma. Di Cianjur ngaburusut ka Sukabumi, ngunduh mantu. Najan teu renceng-renceng saperti dina poean walimahan, tapi dina derna hajat mah teu kurang-kurang euyeubna. Pasoma teh teu sirikna nupukeun eusi kanyut. 2 minggu ti harita, Iwan Wiwin katut Imas geus ngabiur deui ka Bogor, dicanak ku juragan sastra. Iwan jeung Wiwin ngan sakadar nganjang. Lantaran ari matuh mah deuk tetep di Sukabumi, teu tega cenah lamun kudu ninggalkeun Ibu Nining. Sanajan bener sifatna ngan saukur inung kukut, tapi pikeun Iwan mah geus dianggap indung nu ngakandung. Nya kitu deui ka Pasoma, puguh dirorokna ti lelembut. Waktu Iwan keur direah-reah di Sukabumi, sanyana mah gerak-gerikna teu leupas tinu nalingakeun. Nya eta Kujang Danu Sugandi katut baturna saurang, nu ngaranna Samiun, bawana Jang Danu ti Jampang Tengah. Manehna teh kasebut Bocoko Kagok, moal ngarasa sungkan narok hulu batur, dapon manehna menang buruhan. Najan kudu ngoromeoh nyawa oge, moal make regag urmegag asa-asa, sok asal menang ruruba. Kabeneran Samiun teh di Sukabumi boga kawawuhan, halusna teh dipalbah ti parpisan, teu sakumaha jauhna ti Mas Sugandi, jadi teu matak hese merenahkeun. Harita nu tiluan teh tingkar cewis baradami dinu poek di juru pengkolan anu ka Bandungan, keur nyawalakeun maksudna teh sakumaha pamentana Ibu Julaiha katut Sumarni. Mangka nu diarahna aya kabeh, tapi jelas Iwan mah hese diarahna, puguh salilana aya di jero, malah keur diriung-riung da puguh keur pangantenan. Sedengkeun Salim nya kitu keneh, gaweana ngan cakah cikih we keur ngabantu Canoli. Jadi salilana teu ngulampreng kaluar, puguh cakah cikih di jero imah. Pacar dong bae di jero imah geuning Jang. Samiun kawas nu geus teu sabar, bari panonna mah terus we mencrong ka palebah imah Pasoma,
nu harita mabrak caang sarta pagaliwota ku tatamu. Atuh da keur dipangantenkeun. Nyetang tuh mah keluar. Ai lain di dodoho mah di parabah dapurna tah. Jang jae nu ngalanto ka tukang. Cekek we kadek tong asa-asa. Jang Danu satengah nu meresaran. Tindakan sologoto atuh mah. Bahaya ja. Ari jekek garawak we akang pada ngaraponan. Tenang tukang miun. Kapan menang buruhan? Oh ya tenang pikeun akang mah. Tapi ari pikeun Ujang kumaha? Nah, bet make mamawa ka kuring sagala. Nah, kuring teh kudu pipiluan kitu. Keur naon atuh muruhkeun? Sanes kada pipiluan. Ngan lamun akang katangkap nya sanggeuk akang mah kudu dibui sasoranganan. Samiun nembalanana bari ngahehe. Betul beres geuning Kang Samiun mah. Sanggup ari kudu kitu mah. Jang Danu ngadadak muringis. Sugandi nya kitu kene. Sanggup ari kudu nyicingan hotel Prodeo mah. Oh nyatang tuh teu beres. Ari nu nitahna teu beres mah. Samiun sangeunana naker nyaritana teh. Teu beres kumaha? Nya teu beres. Jang Danu mah kayangna teh sologoto. Ya geuning tadi make nitah megat di pipir dapur segala. Tak kitu teh sarua we. Jeung orah nyampeurkeun paneungeul. Anu batak tang tuh akang bakal ngambat kanu nitahna. Tadi mah nyarita kitu setengan sakur ngalamunan we atuh. Oh, jadi sanes nyana nya. Sanes atuh. Ari kitu mah beres atuh. Tang tuh akang oge moal nepi ka teu beres. Cendak nama. Teu kada gurung gusur lah. Jang Danu mah sareng Jang Sugandi uning adi beres we. Mung pare nu tilu pikul teh ya kade hilapnya. Tanggung pare mah Kang Samiun. Asa ulah ramat kamale we ka kuring. Wah, moal atuh Jang. Ceuk akang oge asal nitahna beres. Samiun terus-terusan ngahehe seuri ku polahna nu duaan. Ari kahayang aya tapi hatena laleutik burih naker. Kakara ku disingsieunan sakitu oge jigana teh geus geumpeur. Bakal uduh nakal rezekina. Diperes ya ku aing. Tuman. Bapa nama medit naker. Samiun ngagerentes di jero hatena. Harita teh manehanana keur ngajejentul we di dinya nepi ka ondangan bubar. Terus didago nepi ka simpenaker. Sugan we Salim tembong keluar. Da meureun balik ka imahna. Tapi kanyataanana Salim teh terus we ngalelep da puguh terus mondok di bumina Pasoma. Wituna dina baralikna teh kapaksa nyamos. Jang Danu teu wudu jadi jamedud. Teu grecek saperti biasa. Tapi ku Samiun terus dibeberah di gedean hate. Teu naon cenah. Ayeuna teu hasil. Keun isukan urang tuluykeun deui. Da geus tangtu maranehanana bakal liar moal terus ngahekok bae di imah. Tapi kanyataanana Iwan teh kalah ka ngabiur ka Bogor. Nu pikeun Jang Danu mah matak ngadatangkeun hanyelu ka Minabina. Begituna perhatianana ayeuna ditujukeun ka Salim.
tempatna geus kanyahoan di Cimanggah. Sedengkeun pagaweanana masih keneh kulak-kuli di Stamplat. Sanyana mah ngan saukur saheulaanan tambah kesel. Lantaran kemah manehna teh deuk nuturkeun Iwan lumayan disambat supaya milu ka manehanana. Soal digawe mah geus tangtu bakal dijejeuhkeun. Ngan nyaeta Salim teh hese naker di dodohona. Bakuna mah manehna tara liar ti peuting balik pakulian teh terus we ningkrep maneh ngararasakeun kalung se oge geus ripuh bororah makayang ulin. Biasana balik manehna mah sok sore. Usahana tara nepi ka peuting. Birakaning awak sabelah ieu teu kudu teuing popohoan. Bakuna mah ngajaga awak. Popohoan gawe berat teh sok ripuh kakolotnakeun. Loba contona. Tapi sakali mangsa mah sakitu geus beurit teh manehna masih aya keneh di kota. Kagok hanca keur muat barang kana truk anu deuk ka Jakarta. Begituna sakali ieu mah balikna teh geus liwat magrib. Lantaran kaburu ku lapar, kapaksa manehna nyimpang heula ka warung sangu. Ngesian beteung sieun salatri. Mangkani mentas digawe nu sakitu beratna. Rengse dahar teu buru-buru indit. Mentas dieu sian teh karasana bet lalungse. Heuai deui mani marelek. Cacakan lamun dipanganjerkan mah moal ngalobakeun di pamolah. Uledag bae meureun manehna teh ngedeng. Yah. Ngagugu nafsu mah. Kureak bae kerek aing di dieu. Salim ngagerentes di jero hatena. Sarta teu talangke deui jeung bae manehna cengkat. Sanggeus babayar gidig bae manehna indit ti dinya deuk balik ka panganjerkanana. Lampu di jalan geus mimiti raang. Saeutik oge manehna teu nitenan yen tukangeunana aya nu nuturkeun. Nu taya lian ti Samiun ngiclik pandeurieunana. Ti tadi keneh oge geus saling keran we. Ti tadi keneh nalingakeunana teh ti keur waktu Salim digawe keneh muatkeun barang kana truk. Nepi ka ngincidna asup ka warung sangu terus we ku Samiun dituturkeun. Deuh nah asa lalung teuing awak teh tara-tara ti sasari. Salim terus-terusan hatena galecok. Ku kitu teh mah terus rasa meureun. Ngagugu hate mah hayang kana beca supaya bisa buru-buru nepi ka imah. Marokaya dipake bebecaan mah meureun ledis ladang ti beberegeg bieu teh. Wakituna kapaksa we terus manehna ngeureuyeuh nikreuh. Tekung silila breh pengkolan ka selabintana. Najan tacan sakuma peutingna malah beunang disebutkeun ka kalareup poek. Biasana oge palebah dinya teh diisieun homo. Ieu nu ngajurus ka Cimanggah langka pisan aya nu lampreng. Yah, antosan. Ujug-ujug kadenge nu ngageroan tukangeun. Samiun nitah eureun. Rada oge reuwas, puguh teu nyangka aya jelema tukangeun. Ti tadi teh noyon we tuluak liuk. Reg Salim ngarandeg langsung malik ka tukang. Tetela aya nu keur ngagidik nyamperkeun ka manehanana. Pangawakanana seseg boweg pantes aduan. Badaya pikir senaon un. Salim nanyakeun barang Samiun geus deukeut. Cing nginjem seuneu. Pokna bari leungeunna nampanan. Kanggo naon un? Salim kalah kananyakeun. Pedah katempona eta jalma teh teu nyekel udud. Apan? Biasana ari menta seuneu teh keur udud. Nyekel udud atuh. Manya. Keur ngaduruk kumisi laing mah. Samiun ujug-ujug heuras we.
memang haja dek nyieun pucuk tigirang. Eta we pedah teu nyepeng rokok ditaroskeun sote. Disentak teh Salim ngadon ngahehe. Hayang seuri mireung peta lakuna asana teh harung gampung naker. Ai. Nu kalah kecengiran ha. Leungun kasep. Sekalian we jeung urudna ti si lain. Ih, puguh teu aya. Teu gaduh artos kamu meserna ge. Salim mimiti marmir boa ieu jelema teh nu gelo anyar. Ya meuli atuh. Kapan lain kuli si lain bieu teh? Jeung da katampo ngadon nyatu heula geuning di warung. Kitu lain. Salim mimiti kaget. Anak itu mah ieu jalma teh nuturkeun ti ditu keneh. Lain kana we. Teu kadiekeun udud. Hah, gancang. Samiun bari molotot. Ih, atuh ulah boro-boro keur batur. Pan keur kuring oge eueuh. Kaitu atuh duk barang penta udud mah ka tukang rokok. Salim ayeuna mah rada teuregeus nyaritana. Hatena geus mimiti teu ngeunah. Setan sia. Ka aing wani nyentak ha? Sugan hayang ngasaan beureup aing sateh. Samiun bari ngatayep ngadeuketan. Temong peureupna mani buleud-buleud we. Diarah dina dampah leungeun kencana. Ai. Ieu mah euslem atawa bangsat kotok si lain teh ha? Salim bari taki-taki. Tatela. Ieu manusia teh deuk ngajakan ngesang. Olah. Setan balang sia. Dagor sia batok teh ku aing. Samiun bari rikat nyebrutkeun peureupna deuk ngetig cukang irung. Tapi Salim ge awas. Ongkoh manehna teh lain jalma bolos trong kosong. Ngagentak manehna luncat ka beulah kenca. Nepak si kulawan diketrok digigir. Bari jeung nyebrutkeun peureub kencana. Orok kaya. Samiun oge teu kurang-kurang awasna. Manehna gancang mundur salengkah. Plos. Gedrigan peureub Salim ukur bisa nobros angin. Sarta nyolontot ka hareupeun Samiun. Teu talangke deui. Hiu. Cedak. Pigelang Salim dipeupeuh. Krawak digegep. Nu maksudna deuk dicentok ka handap. Ngan bae Salim teu kakurangan hojah. Ngagentak manehna ngarawelkeun leungeun kencana kana punduk Samiun. Kukituna gancang Samiun ngaleupaskeun cekelanana. Krawak waleungeunna nyerep beheung. Tapi Salim oge teu eleh geleng. Ngagentak manehna oge nyerek beheung Samiun. Anu akhirna padonca-donca silih seren bari silih cekek pada neker tanaga. Samiun anu memang ngabogan tangtungan nu seseg weweg. Tanagana lain deui bedasna. Tapi oge Salim nu beunang disebutkeun sapopoena ngan bebeureutan bae digawena teh. Angkat jungjung barang-barang, ngunggahkeun jeung nurunkeun tina truk. Malah sepirna oge ting berehil. Sanajan disebutna ukur sepir kuli. Tanagana teh lain lalawarakeun. Drugdug mimitina Samiun kasered. Terus disedekkeun kana tangkal mahoni. Huluna nepi ka ngageduk satakerna. Tapi gerakan dampal sukuna rikat meta di handap. Cedak. Ngajejek beuteung. Salim ngahanyu. Untung kana beuteung. Coba upamakeun kana palangkakana. Palebah kantong semarna. Geus tangtu hojahna manehana teh ngan sebet dinya. Lantaran kabeunanganna beuteung, cekekan Salim jadi rada ngenoran. Kasempatan hade pikeun Samiun mah rakatek we. Gegepan dua leungeunna beuki tarik. Bari satekah polah deuk ngajajak deui beuteungna. Atuh tumrapna ka Salim kapaksa we kudu ngadurug mundur. Cedak. Ayeuna mah tonggong Salim nu bentrok jeung tangkal anu aya di sisi jalan. Pentas ti ditu. Sabot kitu
ngagentak Salim ngelepaskeun cekekanana. Heat, cedak. Dua pigelang Salim disendak ti handap. Brai muka. Serengkeun gerakan Salim saeutik oge teu kaneg. Terus ngaheat dek ngepeng pueuh ceuli. Tapi samiun oge teu cicingeun. Sanggeus gegepanana muka. Dua leungeunna terus we dihembatkeun ti luhur. Cedak. Dua tengeulan bareng pisan datangna. Mun Salim kabeunangan sirahna dipepeg satakerna. Samiun mah puhuh ceulina pisan beunang dihanca ku tengeulan kepang. Oh, duanana ngagerung. Salim ngarempeiak, Samiun ngagigeg badana. Terus gagaleongan. Duanana pada lungleng katura lengan. Bro, weh, nalamru di sisi jalan. Tapi daya tahan kawas-kawasna tanding. Kurinya duanana harudang deui. Gabrug silih rontok. Dar we papukat gegerelengan saperti puyuh diadu we. Bari pereup-pereupna bukbek silih tonjok. Masing-masing beungeutna geus teu bisa disingkahan deui. Jadi tinggal jerot. Jadi sasaran pereup-pereup buleud. Gereleng, celok. Salim ti handap. Hiu. Pereup Samiun ngajojo beungeut. Seret. Salim ngegeserkeun sirahna. Bretuk. Pereup Samiun satakerna numbuk kana aspal. Aduh. Manehna ngagero beri leungeunna merengkel. Puas ya. Salim make nyelang mupuas sagala heula. Bari pereupna deuk nyatok gado. Teu nyeri deuleu. Samiuna malang. Bari ngabalieurkeun sirahna. Manehna masih keneh aya di luhur nindihan badan Salim. Sabat kitu. Gerebek dua leungeun Samiun geus hasil bisa nyekek beheung lawan. Anu tumrapna ka Salim nepi ka ngelel. Sedengkeun leungeun manehanana ngan ukur bisa gupuy gapai teu puguh we lantaran jadi kadengkek. Mod. Up. Teu puguh. Samiun ujug-ujug bebalak-bekan. Bari ngagentak ngaresotkeun ceklanana. Mana horeng sabet manehna calangap sakilat naker Salim geus hasil bisa murahkeun pelor nu cepel-cepel serta langsung ngageblus kana lak-lakan Samiun. Sabot Samiun uhak-ohek kasempatan hade pikeun Salim. Sakilat naker leungeun meta duanana. Cedak. Dipake ngahanca dua gigir Samiun. Hiu, cedak. Pereup katuhuna nyayang kana gado. Nu disusul ku ngagedukna pereup kenca nyayang kana hulu angen. Samiun ngahanyu ngagerung nu ditungtungan ku ngaborolok utah-utahan. Mangga-mangga Salim teh masih aya keneh dihandap. Ogo we. Geus teu bisa ampun deui. Si kadutna Samiun teh jadi katane ku beungeut manehanana. Aduh. Cadas ya. Salim nggurinjal bari pakupis ngepret-ngepretkeun nu narapel sarta naramlog dina beungeutna. Blah. Samiun nangkarak kagebeungkeun ku badan Salim anu ngagurinjal. Red kanu jadi lawana masih keneh pakupis maresihan beungeutna. Sanajan masih keneh ngurel sebel pangaruh pelor Salim anu nyelag dina ti corona. Teu talangke deui. Seret bae Samiun mesat bedogna. Heat. Kumanehna dihembatkeun deuk ngajojo kana sirah. Ngan hadena teh ku Salim masih keneh bisa kareret. Ngagentak manehna ngabalieurkeun sirahna. Tapi leuwir teuing serepet cekuk. Seseukeut bedog Samiun akhirna ngahanca tak-tak Salim. Akhirna Salim ngagerung. Bari tina tak-takna kontan ngabarebei getih. Ngaleong berubah manehna namru. Maksudna oge da lain deuk maehan. Ngan sakadar deuk nandasa supaya menang ruruba. Geus karuan kitu mah. Gerat bae. Samiun luncat kanu bala terus ngareles kanu poek.
Alusna harita teh aya mobil ti jurusan Salabintana. Bogoh we. Barang nepi ka palebah dinya, ku supirna katempoeun aya anu keur kokosehan di sisi jalan. Beri awakna beborot ku getih. Teu talangke. Harita keneh oge gancang dihanjatkeun kana mobil. Biur we dibawa unit, dipasrahkeun kanu wajib. Nu saterusna Salim dikirimkeun ka rumah sakit sosial pikeun dirawat tatu-tatuna. Penting harita keneh oge di Sukabumi ibur, leuwih-leuwih di Cimanggah. Yen di jalan Salabintana aya jalma dikadek nepi ka dirawat di rumah sakit. Pihak polisi burber ka ditu ka dieu nalungtik anu boga dosana. Tapi sawatar waktu mah lebeng taya embusanana. Katambah deui Salim nu ayeuna geus ngebengkang di rumah sakit, tacan bisa ditanya bener-bener. Kancadang beja perkara Salim aya nu ngadek teh sagedeng oge geus sumebar. Rupa-rupa tanggapanana. Aya nu nyebutkeun parbut awewe, aya nu nyebutkeun tina pasal parbut bebeunangan kulian jeung rea-rea deui. Tapi kabeh oge ngan saukur dipaparah. Kana kajadian nu sabenerna mah moal aya nu nyaho. Iwati pihak Jang Danu jeung Ibu Julaiha we da puguh eta dalangna. Sahilanan mah pagawean Samiun teh beunang disebutkeun geus hasil. Malah ku Jang Danu mah isukan deui oge geus dijurung balik ka Jampang. Duitna geus dibere. Atuh sakurangna ku pare engke pandeuri bisa dibeberes. Tapi Samiun teu init. Dadakuna mah kapan can beres. Saurang deui nyaeta Iwan masih keneh can kagarap lantaran keur eueuh di Sukabumi. Entah eta mah ku saurang oge lah geus cukup Kang. Jang Danu ngajelaskeun. Pokona mah Samiun kudu buru-buru nyingkah ti Sukabumi. Bisi kasusud tapak ku polisi geus tang tuh bakal tamiang melit kabitis. Kawuk Jang. Kah, saurang deui supaya bebeunanganna rada gede. Samiun ngasongkeun alesan. Moal ge daekeun dititah balik. Lantaran maksudna Jang Dana teh deuk terus diperes rejekina. Gampang carana mah. Tina perkara Salim teh we deuk dipake pakarang. Beres. Geus tang tuh Jang Danu teh bakal sieuneun diambat. Gampang Kang, hayang gede mah. Engke lah kukuring ditambahan deui. Nya syukur we atuh. Tapi nya keelanan nya akang teh masih keneh betah di dieu teh. Samiun nembalanana bari edeg. Iya tuh bisi kaburu kaameu Kang. Wah moal. Si Salim tang tuh moal apaleun. Taktik atuh Jang. Digenjotna oge apan dinu poek. Dina perkara eta mah akang teh geus cukup lah boga pengalaman. Ngeraheun Kang. Da polisi mah pinter atuh. Pinter ge akang. Barina ge keun bahaya tuh ditangkep mah. Ngeunah di jero bui teh. Di Paraban. Samiun ngahehe bari rutret kaduanana. Bet jiga nu ngarep-ngarep cilaka geuning akang mah.
Beh, lain. Lain ngarep-ngarep Jang. Ngan biasana Ari rumah sasalamah nya ulah sieun ditangkap. Da geus bogan sorangan. Kitu lain. Kuring mah mung Kang. Eta naon? Ngan palebah dinya mah. Ya kudu ngarti we. Tah kitunya, Jang. Samiun terus-terusan ngahehe. Pika sabeuleun naker. Teu ngaraskeun kanu sieun. Dijawab gitu teh. Jang Danu teu nyarita deui. Manehna kalah ka ngareret ka Sugandi. Nu akhirna duanana papelong-pelong. Sedengkeun Samiun kalah lelengakan we bari ngebul udud karetek. Haseupna diserbungkeun ka luhur. Bangun nu taya karingrang naker. Alah Kanca. Cak. Urang tunda heula Kanca ieu carita. Insyaallah anjing pageto urang teraskeun deui nya. Sakitu Kanca. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.